Mitra pamiarsa wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca badan neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Rai Sarira. Ayeuna teh nincak bagian kalima. Sumangga para wargi dongeng urang teraskeun dina akhir bagian kaopat eyang mingkara para mitra sadaya ditandasa ku bandara. Akibat para mitra eyang mingkara kauninga kalemahanana nu didongengkeun ku Imas Prihatin. Kitu nya si horeng Srimana horeng teh para mitra sadaya geuninganan cenah bandara teh doma cenah para wargi sadaya atanapi ajag nu make baju doma. Itu para mitra musang berbulu domba gitu. Aduh ampun nyonya. Atang tos kapayuna aya silih kakalakeun, silih arah silih kakalakeun. Tangtos kapayuna kitu para mitra. Janten namina ge carios-carios model kieu mah kitu namung tata carana trikna cenah trik-trikna kumaha mangga urang hanca bae dongengna judulna Padepokan Sebaraga. Rekayasana Rai Salira dina bagian kalima. Pohara ngaranjugna pikeun Imas Prihatin ku ngadenge kekecapan bandara sarupa kitu anu ngandung harti yen bandara nandasa eyang mingkara teu wudu nafsu ngagidir amarah teu kawadahan dibarungka sedih nu taya hinggana beuki komo nafsuna teh basa ngadenge kekecapan bandara deui. Dah teu kudu ambek ka Akang Imas. Ieu we mun geus takdirna manehna sorangan kudu kitu. Lantaran cenah jelema mah geus ditakdirkeun ku Nu Maha Kawasa. Dina urusana maot mah. Kitu mana kitu oge. Da ieu mah tos kitu we takdirna meureun. Pokna teh para mitra ngentengkeun kana eta masalah atuh Imas Prihatin beuki ambek. Bandara? Imas Prihatin nyentak. Naon sababna? Pangna anjeunna nasa eyang? Ya, apaan anjeun teh muridna eyang? Anak itu mah anjeun teh murid murtad merenya? Cek Imas Prihatin. Telangkung salira Imas eta mah. Telangkung salari Imas ku anjeun eta mah. Perkawis bade disebatkeun murid murtad bade naon nyangakeun we ka Imas. Mangga we eta mah kumaha Imas we pokona mah akang mah. Bade disebatkeun murid murtad mangga. Pokona mah kitu nu matak oge. Teu langkung salira Imas pokona mah. Ceuk bandara bangun nu tenang. Kituna teh bari ngalengkah ngajauhan Imas Prihatin. Imas Prihatin muru bari pokna. Bandara? Anjeun kudu tanggung jawab lantaran amaya sasatna geus mateni ka jalma nu geus ngaroro kuring ti leutik deuleu. Rasakeun sia pangwales ti aing deuleu. Ceuk Imas Prihatin. Beuki nafsu kituna teh bari jeung nongtak leungeun bandara. Bandara ngepeskeun leungeun Imas Prihatin atuh tolonyong Imas Prihatin teh ditotolonyong. Meh-mehan we para mitra rubuh mun teu kaburu nyekel kana tihang mah. Imas Prihatin harita malik ka bandara bari jeung katempo beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleuh. Sorot mata ngagambarkeun kaceuceub nu lain lumayan. Bandara? Geuning kudu sangkanya anjeun geuningan kumawani kitu ka eyang. Anjeun kudu narima akibatna deuleu. Sok sia bandara tarima ieu. Ceuk Imas Prihatin. Seak Imas Prihatin muru ka bandara. Bari jeung ngaheummatkeun peureup katuhu nu maksudna rek ngancam dada bandara. Da puguh Imas Prihatin ge mibanda ilmu kadugalan, ilmu pikeun bela diri. Sababara jurus bangunan pupuh geus dikawasa ku dirina. Sedengkeun bandara ku nempo Imas Prihatin nonyok ka manehna bangun tenang nakeran. Sakilat sukuna ngageser ka kenca bareng jeung kitu kepeureub bandar katuhu Imas Prihatin hari tadi tewak kalawan beunang pisan jeung bangun nu babarieun naker tuluy ditarik ka hareup kep Imas Prihatin teh ditangkep.
atuh puguh we Imas prihatin terjelan hayang lepas. Aduh, teu kedah abruga-abrugan geulis lah. Teu kedah abruga-abrugan, yuk lah. Urang silih pika cinta ieu mah. Urang buktoskeun ka cinta urang meungpeung teh sasaha geulis. Akang terus terang ye cinta pisan kanu geulis teh. Nu matak akang ayeuna rek ngebrehkeun rasa cinta kanu geulis. Geura tarimakeun ye ka cinta akang kanu geulis. Geura tarimakeun geulis. Cek Bandara bari nangkep pageuna keran ka Imas prihatin. Kurang ajar sia. Lesotkeun sia kurang ajar. Bangsat, lesotkeun sia. Lesotkeun aing deuleu teu sudi najis, lesotkeun aing sia kurang ajar. Cek Imas prihatin terjelan. Cicing, geuri cicing apaan Imas teh kacinta akang. Yeuh pokona mah Imas teh pupujaan hati akang. Tah numawi ayeuna urang silih pika cinta. Urang silih ebrehkeun rasa di antara urang duaan. Waktosna anu mustari pikeun urang ayeuna. Silih buktoskeun ka dedeh. Urang lalayaran dina sagara umparan galura kacinta. Ayu ayeuna mah. Ayu jeung akang meungpeung teh sasaha geulis. Sok cicing. Sok urang buktoskeun ka cinta urang. Akang metos teu kiat geulis. Nyaan terus terang. Akang teh hayang bener-bener ngawasa nu geulis. Akang tos teu kiat geulis. Bandara leungeunna uyup ayap harita teh para wargi sadaya. Balanja Imas prihatin satekah pola hayang lepas tina tangkepan bandara. Kituna bari jeung gogorowokan ka pramuda nu tacan katempoken. Bandara ngabekem harita teh bibirna Imas prihatin. Bari satekah pola hayang ngarubuhkeun Imas prihatin. Bedak Imas prihatin nangkarak bengkang lantaran direngkas sukuna ku bandara nu memang tanagana leuwih gede. Bandara gancang muru nu nangkarak bengkang. Gabrug Imas prihatin dirangkul tuluy ditinihan. Imas prihatin teterjelan para mitra sadaya. Harita teh hayang lepas tina cangkreman bandara. Sedengkeun bandara harita bangun beki bedas tanagana. Bubuhan dibantu ku setan ida jilat natuloh. Anu salilana ngaharewos ka diri bandara. Sangkan ngalaksanakeun paniatanana. Eueuh deui waktu sejen. Lamun hayang ngalajur nafsu ngumar amarah. Hayang ngalampiaskeun nafsu ka gancang kudu harita. Kitu para mitra setan ngaharewos ka bandara. Ganjang atuh sia laksanakeun ayeuna mah. Di waktu deuleu. Aduh, mangkaning sakitu bahenolna. Hese yang bahenol teh. Lumatak dak we kadinya lah. Laksanakeun kadinya. Moal teu pulen geura. Kitu cek setan teh para wargi sadaya. Dina kayan kitu bandara nafsuna leuwih ngagedur. Amarahna geus teu kawadahan. Sedengkeun Imas prihatin jumerit maratan langit nuat ceak maratan jagat. Teu suka lamun dirina digadabah ku bandara. Sok sanajannya bandara teh memang papacangan manehanana. Turta geus janji pasini pasang subaya. Yen manehna baris hirup rumah tangga. Tapi lamun dikitu-kitu manehna teu suka teu sudi. Urang para mitra sadaya tunda ieu carita. Urang teuneun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang para ginyokot ningalkeun. Mangsa datang urang samper deui. Urang dongengkeun deui kumaha nasibna Imas prihatin dina kaayaan kitu nu geus dikawasa ku nafsuna bandara. Ayeuna urang dongengkeun, urang caturkeun kaayaan pramuda nu keur digawe sorangan di kebun. Dumadakan dirina bet ngategarenah rasa. Kituna teh bari ngadon diuk ngajejentul sorangan. Harna beterasan aing wae kitu tegarenah hate ieu teh. Na aya naonnya di imah teh. Dumadakan inget we ka Eyang jeung inget ka Imas. Na aya naonnya. Aing dek mulang lah. Nyaan betegarenah hate ieu teh. Nu dua buah aya naon ye. Keun bayalah pagawean mengke dibereskeun deui. Gerentas hate pramuda kituna bari jeung nangtung. Tuluy ngaleos ningalkeun kebon muru ka imah. Leumpang gagancangan naker lantaran hayang buru-buru nepi ka imah panganjerkanana.
sakedeung oge geus anyog harita teh para mitra bandara teh. Apunten pramuda maksud teh. Berai pramuda mukakeun panto barang breh katempo bandara keur diuk ka barijeng teu make baju sedengkeun teu jauh ti bandara ngagoler dua jelema nyatana Imas prihatin jeung Eyang Mingkara atuh puguh we pramuda teh pohara ngarasa kagetna nempoha sarupa kitu. Ret bandara ngareret kalawan mencrong ka pramuda nu karek datang. Kang Bandara naon sababna pangna akang ngalakukeun kitu peta? Pramuda langsung nyorongot ka bandara. Muda cilaka abdi Kang. Sareng Eyang tiwas teu sangki geuning bandara deleka ka Eyang Kang. Imas prihatin teu sirikna ngarangkul ka pramuda sedengkeun papakeanana sararoe. Ngaso heula para wargi, ngaso. Ngali kaayan pramuda datang. Atuh puguh para mitra Imas prihatin teu sirikna ngarangkul ka pramuda. Sedengkeun papakeanana sararoe, pramuda ningali kaayan kitu tuluy mureleng ka bandara. Teu sangka geuning anjeun teh bandara? Oreng geuning kitu peta anjeun teh nya bandara? Teu salah kacurigaan kuring. Salila ieu yen anjeun boga peta goreng. Geuning bukti kiwarimanya. Anjeun manusia jahat kacida bandara. Ceuk pramuda ngagidir nafsuna. Parijing nikahkeun Imas prihatin nu ngarangkul. Hahaha. Tuluy rek kumaha peta anjeun geus kieu? Narek bumela anjeun teh, tawar kumaha? Sok jawab sia pramuda. Ceuk bandara. Ngadon kawas nu nangtan. Atuh puguh we pramuda beuki ngagidir nafsuna. Pok nyarita kasar barijeng tutunjuk segala rupa. Bandara, kaya kieu lain antep-antepeun anjeun teh. Anjeun lain manusia lantaran geus kumaha nganiaya nu jadi guru jeung Imas prihatin deuleu. Anjeun kudu tanggung jawab kana perbuatan anjeun sorangan deuleu bandara. Ceuk pramuda. Hahaha, tanggung jawab. Hahaha. Sok wae. Anjeun nu nanggung dewek nu ngajawab. Hahaha. Naon make jeung tanggung jawab segala. Ya, tanggung jawab model kumaha maksud anjeun di sia pramuda? Teu ngarti teuing. Sok aya wae anjeun mah. Ceuk bandara pura-pura teu ngarti. Kituna bari seuri semungahina ka pramuda. Puguh we pramuda beuki ambekeun. Pok pramuda cumarita deui. Ya, tanggung jawab ieu deui gandara. Ceuk pramuda. Nyarita kitu seak pramuda ngirimkeun panaraja ngarah kana angen bandara. Tapi dabubuhan bandara ge lain jalma kosong bolostrong. Nempo serangan pramuda nu bangbaraan bangun nu teu geumpeur. Jeleng bandara ngagajleng ka kenca. Tuluy tolonyong pramuda nolonyong ka bawah ku tanagana sorangan. Bru pramuda namru harita beungeut nyungkur nu teh parahita teh para mitra. Unte buru-buru leungeunna nahan mah. Tinu lega sia gelutna pramuda, ngarasal se geuleuh euy, ceuk bandara. Bari kaluar kalawan ngajeleng di luar ni imah. Pramuda gancang muru ngagajleng kaluar. Celek hareupeun bandara anu geus ngadagoan bari ngabedega. Tadi dieu lega euy pramuda. Sok anjeun rek kumaha ayeuna? Narek bebela kudu jadi guru atawa kumaha? Cing sok deuleu. Ceuk bandara bari mencrong ka pramuda. Kituna bandara ge para mitra panona rancing geus ngabagi reret bari jeung kawaspadaanana dipake lantaran da puguh geus nyaho nepi ka mana pangartina pramuda. Atuh para mitra sadaya teu puguh teu sabaraha geseh ajeng dirina da puguh. Sok komo apan pramuda maleuwih ti heula datangna ka Eyang Mingkara. Kuring moal loba carita deuleu gandara. Tapi kuring rek langsung nyangkalak anjeun nu geus kumawani mateni nu jadi guru. Teu sangka anjeun boga pangarti nu jadi guru
kari-kari enak guru di tanah saku anjeun. Dasar murid murtad anjeun teh, ceuk Pramuda bari mureleng. Ya, rek wae rek aya bisa nyangkalak mah tuna ha. Pra kali memang anjeun boga karep rek nyangkalak mah ka dewek Pramuda. Ngan lamun bisa kitu oge. Perkara dewek disebut murid murtad rek bae nah. Teu naon dewek mah, narima we, da heueuh lah. Ceuk ka bandara kalah kabeuki nafsu pikeun Pramuda. Dina nyaritana teh para mitra sadaya mapanas ka Pramuda. Teu loba deui carita. Pramuda langsung ngirimkeun panarajang ka bandara. Kituna menibang bara anaker lantaran Pramuda oge nyaho yen bandara lain atah-atah pangartina. Jadi nyerang nage henteu satengah-setengah lantaran hayang newak bandara nu geus kumawani mateni Eyang Mingkara jeung ngagadabah dirina Imas prihatin. Bandara teu ieu geumpeur nempos serangan Pramuda sakitu bangbaraan. Sakilat bandara ngakiwar bari jeung leungeun mata nu maksudna rek newak leungeun Pramuda. Tapi da Pramuda ge lain jalma si eta nempok itu teh ngarti leungeunna ditarik bari jeung ngarobah kuda-kuda kalawan Malik rek ngarampas leungeun bandara ngan orok kaya bandara ge geus asak pangalaman leungeun nu dirampas teh malah diberean. Atuh Pramuda teh rada ngadayagdag eta kasempetan ku bandara digunakeun sahade-hadena sukuna mata ngarengka suku Pramuda seret beunang pisan karengkas tolonyong Pramuda nolonyong ngan terubuh lantaran Pramuda ge geus asa kuara. Seret Pramuda pasang deui jurus ngawangun pupuh jurus anu ka-11. Para mitra anu mulya nyatana jurus asmarandana. Ari asmara hartina katresna atawa birahi sedengkeun andana hartina nonoman. Jadi asmarandana teh hartina nonoman nu keur katerapan katresna. Suku kenca ditunda dihareup kalawaneku sedang suku katuh ditunda di tukang bari jeung bobot awakna sagemblengna dina suku tukang. Leungeun kenca namprak hareupeun dada sedengkeun leungeun katuh harita peureupna ngeupeul ditunda antara tak-tak jeung ceuli. Para mitra anu mulia ngaso heula. Ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng harita Pramuda nyarita. Bandara anjeun ulah coba-coba ini ti pakalangan deuleu. Lantaran anjeun kudu narima akibat kalakuan anjeun tadi ceuk Pramuda. Teu kudu loba cumarita sia deui ceuk dewek oge deuleu Pramuda. Teu kudu loba ngadalil deuleu. Prak geura ari anjeun mah bener-bener nguntuk nguyuk ka dewek. Ya, bising teu nyaho si bandara ya bising teu nyaho. Sanyana si Mingkara guru si laing teh nyatana musuh bubuyutan karuhun bapa dewek deuleu. Bising anjeun teu nyaho aki dewek nu ngaran Ki Murda Sungka dipodaran ku si Mingkara. Tanggung jawab dewek pikeun males pati tur takiwari hasil cita-cita dewek. Marukan teh kumaha atuh pinter kena dewek batan sia deuleu sia. Ya Pramuda kumaha pikeun Pramuda ku ngadenge kekecapan bandara sarupa kitu. Pohara ngarenjagna basa ngadenge pangakuan bandara sarupa kitu. Da puguh apan dirina geus kungsi ngadenge dongeng ti Eyang Mingkara waktu tacan datang bandara kadinya nyaritakeun lalakonna keur ngora kalawan ngadenge kajahatan jeung kabiadaban saurang jawara nu ngaran Ki Murda Sungka. Pantes we atuh sarupa kitu mah. Oreng teh geuningan anjeun teh incuna rampo gerotnya. Pantes kaya kieu mah. Yeuh bandara, baheula aki anjeunna perlaya di tangan Eyang Mangkara. Kiwari anjeun salaku incuna bakal perlaya di tangan dewek deuleu. Bandara sakaligus anjeun kudu tanggung jawab karena kelakuan anjeun nu geus mateni Eyang Mangkuru. Ceuk Pramuda mureleng ka bandara.
ngadenge para mitra omongan-omongan pramuda kitu. Hatu bandara harita ge seuring ngagagak. Halus kukubuk nama deuleu. Ceuk dewek ge geura praksi ai bisa males pati mah. Ka guru ilaing deuleu geura laksanakeun sia pramuda. Ulah ngan ngeceblek we ngomong. Loba catur tanpa bukur ngaranna tama. Ceuk bandara. Sedengkeun Imas prihatin pohara ngarasa nalangsana. Nempo eyang mingkara anu ngabugigag tinggal raga badagna lantaran dipateni ku bandara. Kituna dirina rumasa boga kasalahan gede. Lantaran geus ngabejakeun ban ka bandara nyaeta kalemahan eyang mingkara. Apesna eyang mingkara palebah pundukna nu ditibanan kembang samoja. Betesang ka geuning bandara ngabogaan sifat jahat ka eyang mingkara. Ras deui kana nasibna. Nasib dirina anu geus beunang kahormatan ku bandara. Dirina geus korban ku kabiadaban bandara. Rasa bogoh rasa deudeuh jeung rasanya anu pohara gedena ka bandara teh sakedet netra leungit kaganti ku rasa ngewa jeung rasa ceuceub nu lain heuheureuyan. Pohara ngarasa nafsuna pikeun Imasa prihatin. Ari ras kana kabiadaban bandara nu salila ieu dipika deudeuh ku dirina, dipika cinta, dipika bogoh. Imas prihatin ukur bisa ceurik bari ngagulang gaper layon eyang mingkara. Para wargi kaum dangu sedengkeun anu keur adu hareupan nyatana bandara jeung pramuda. Duanana katempo sarua bedasna, sarua pangartina, nepikeun ka sababaraha jurus tacan katempo aya nu rubuh. Duanana silih tonyok, silih sepak atuh silih geblag, silih banting, silih sered sineredan banting binantingan, papelit-pelit, papinter-pinter. Hal eta kabandungan pisan ku Imas prihatin nu nempokeun nu keur tarung teh. Ngan beuki lila katempo pramuda bangun nu kadeseh. Manehanana kadeseh lantaran katempo pramuda sababaraha kali kabeunangan ku gandara. Akhirna jeleng pramuda ngagajleng katukan. Seret pramuda pasang dina hiji gerakan. Dua suku ngawangun kuda-kuda sajajar. Leungeun kenca diangkat luhureun sirah. Sedengkeun leungeun katuhung meureub ditunda dina cangkengna. Da puguh saguru teh bandara ngarti yen eta teh para mitra tangtu pramuda ngaluarkeun hiji elmu nu ngaranna ajian tatar simpai. Nyatana hiji ajian di antara tilu ajian runtuyan jurus-jurus wangun pupuh nu kungsi diajarkeun ku eyang mingkara. Ningali pramuda ngawangun eta jurus, bandara ge ngawangun gerakan nu sarua nyatana ngawatak elmu tatar simpai. Harita pramuda gancang ngaramal eta elmu tatar simpai. Akieu ramalanana simpai raga manunggaling rasa. Sumirat surya sarangenge ngemasing jiwa. Katungkus kuruntoyan tatar simpai nu ngaruntagkeun hiji raga. Gentes pramuda bari jenga ngarobah posisi leungeun. Hal ieu para mitra bandara ge ngalakukeun hanu sarua dirina rek ngahaja ngadukeun tanaga simpenan nu diwangun tina ajian tatar simpai warisan eyang mingkara teh. Ngaso heula para mitra aduh ieu tarung dua jago rame nya nu ripuh nu ngadukeun para para wargi sadaya anu teu sabara lila pramuda ngadorongkeun leungeun katuhuna kalebah bandara. Meh bareng jeung kitu gandara ge ngadorongkeun leungeun katuhuna ka palebah pramuda. Ser tina masing-masing dampa leungeun pramuda jeung gandara katempo kaluar sinar koneng meni ngempur para mitra sadaya. Eta dua kakuatan diadu cegur dua sinar rasa kembaran teh kaluar tina dampa leungeun gandara jeung pramuda diadu di tengah-tengah tur tangaluarkeun sora.
tapi katempo dua nana harita ge para mitra tambleg nararangtung. Ari jeung silih dorongkeun leungeun nu geus dieusi ku tanaga batin jurus anu kasebut tatar simpai. Imas prihatin ngabandungan hal eta bari jeung colohok bengong olohok ngembang kadu olohok mata simeteu. Tetela geuning para mitra pramuda bangun nu eleh tanaga. Cengkang pramuda ngajengkang nangkarak pengkang. Sedengkeun bandara Namru nangkuban. Horejat harita dua nana harudan. Katempo tina sela-sela bibir dua nana pada ngalai getih hirup. Pramuda nyeklan dada bari nyengir. Bangun nahan kanyeri nu pohara. Pramuda ngangkat leungeun katuhu ujug-ujug koloyong bru pamuda rubuh les kapaehan. Sedengkeun gandara nangtung keneh najan teu pati ajeg oge. Kang muda ceuk Imas prihatin bari jeung nuru pramuda nu ngagoler les Imas prihatin ge kapaehan. Nu tinggal iwati bandara nu nangtung keneh najan bari sasampoyongan mentas diadu tanaga simpenan jeung pramuda. Tetela ana sarupa kitu mah gandara teh aya leuwihna batan pramuda. Dina hal ngumpulkeun tanaga simpenan nu dibengku ku ajian tatar simpai. Kabuktianana pramuda teh parawni teh eling-eling nanakeun tanaga simpenan pramuda aya di sahandapeun tanaga simpenan bandara. Waktosna rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga.